Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan muwafiyan li ni'amihi wa makafiyan li mazidihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa junudihi. Hada mastadat ilaihi hajatu rabbilina fi taqmilati tafsiril Qur'anil Karim. Alladzi alamu imam mu'allamatu muhaqqiq Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Nuhaybi Asyafi rahimahullah wa tasmim. Ma'afatahu wa huwa min awali suratil Baqarah ila akhir Isra bitatimmati ala namtihi min dzikri ma yaqumu bihi kalamullah ta'ala wa itimadi ala adadahil aqwali wa yurabi ma yuhtaju ilahi wa tambihi ala qiraatil muhtalifatil masyurati ala wajilatil wa ta'bir wa dijin wa tarkitabir bidzikri aqwali ghairi matiyatin wa'aribun wa'aribat mahalluha kutubu arabiyah wallahu nasarun nafa bihi bidunya wa asanatin alaihi bi'uqba bimanati wa karmi ilahi yadda maksudi wa ridha kama tubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'akabada amabadu. Alhamdulillah dina dengan aina kurang karena surat An-Nisa ayat 2 intilu kembali orang bahas nyata ayat kahiji bagaimana ayat kahiji kembali orang medal nyata fondasi hubungan manusia nyata dimana manusia teh sadayana baraya atau dulur sabab nawan diciptakan tina hiji asal nyata Nabi Adam serta Siti Hawa anu diciptakan tina iga biru tina iga keca Nabi Adam alaihissalam. Oke, kamari naon perintahkeun ringkesanana kewajiban sosial jeung spiritual. Allah ngahijikeun parentah takwa ka arajeun hablum minallah sareng parentah ngajaga silaturahmi hablum minan nas eta kudu saimbang, kudu beres. Hatina teu meunang pincang kitu. Hade ka Allah bade ka sesama teu kaji. Ya. Sagala rupa amal manusia utamana dina urusan keluarga jeung baraya eta diawasi secara mutlak ku Gusti Allah atau raqibah satangki bakal dihitung balasanna. Nah, jadi ayat kahiji ditutup di lurung atau caritana ngeunaan dolimna hiji wali lain wali kekasih Allah ieu mah wali murid kos wali anak gitulah anu nahan harta budak yatim dulu nasorangan ieu jadi sabab langsung nahan ieu saterusna bakal ngabahas aturan ketat geunaan naon hakna anak yatim. Maka dina dengan ayeuna urang lajengkeun kana ayat kadua supaya urang medal leuwih jero. Wa atu jeung kudu mikeun maraneh kabeh ayatama ka pirang-pirang budak yatim nyatana budak as-saghar anu leutik keneh aladina nyata jama-jamanu ila abalahum caya bapa eta tetep pikeun maranehna. Jadi baheula mah disebut yatim teh bapaan. Ya, bapaan itu amwalahum kana pirang-pirang bandana eta budak yatim idza balagu di mana-mana geus sawawa atau geus balik eta budak yatim kabeh. Babatasanna anak yatim teh sampai ka akil balik. Dan kurang di dieu mah urang hatian sampaikeun manehna wani tanggung jawab kana dirina sorangan. Wala tetap badalu jeung ulah nukurkeun maraneh kabeh au bisa kana perkara nu goreng. Tegasna anu al-harami kana perkara haram, bitoyi kana perkara halal, nya ieu lobana urang. Ayat ta'uduna tegasna ulah nukot maraneh kabeh kana eta harta haram, badaluhu halna janten gaganti tina eta harta halal. Kama tafalu ibarat perkara nu sok dilakukeun ku maraneh kabeh min akhadil jayyid nyatana tina nyandak harta nu alus mal yatimi tina bandana budak yatim wa ja'al rabbi jeung nyepong atuh nyimpen maraneh kabeh kana harta anu goreng mimalikum tina banda maraneh kabeh maka nahu dina tempat eta harta budak yatim wala takul jeung ulah ngadahan maraneh kabeh gitu. Ieu perintah Allah sekali larangan
jeung ulah ngadahar maraneh kabeh amwaluhum kana pirang-pirang badan eta budak yatim dorakan ka cina madung-madung hal dicampurkeun eta mah di dahar ge ulah atau dicampurkeun ge ulah komo di dahar madung-madung hal dicampurkeun dikumpulkeun ila amwalikum kana pirang-pirang harta maraneh kabeh cenah innahu sanyata-nyata kalakuan ai akluha tegasna ngadahar bandana budak yatim kana eta bukti eta kalakuan huban eta jadi dosa kabirun anu gede adiman bari jeung anu gede kabiron bari jeung adiman lamun ada anak yatim ngadahan budak anak yatim tegasna walama nazarat jeung di mana-mana geus turun ieu ayat taharruju mangka ngarasa sieun dosa para sahabat min walayati yatama tina ngurus anak budak yatim sieun matakan biasana budak yatim mah dicokot hatana cokot mah budakna kurang urus hatana mah kemae kemana lagi kecuali urang pintu manajemen wakan napihim jeung bukti eta tetep di antara para sahabat man arija mah tatahu anu tetep sahandeupkeun eta man ya anu jadi pamajikanana al asro ari pamajikan diri lain istri ya pamajikan teh dunungan gitu al asro ari awe 10 aw samani atawa 8 mina adwati tina pirang-pirang dunungan atau pamajikan ya pamajikan diri bukan boleh istri ya tapi dunungan palaya dulu maka teu bisa adil eta jama bainauma di antara eta pamajikan kabeh panaza maka tuhat ieu nah imana pamajikan diri lah dina kan awewe jadi tadi mah pamajikan tadi budak yatim naon masalahna adalah anu walina teh lamun ieu mah pamajikan eta masalah istri besok ada dahatena istri-istri gitu nya istri-istri kabeh jadi asna teh dina teh asbabun nuzul ieu surat kadua ayat kadua ayat ieu patalina saha hiji pamaget ti sakubani teh bani gotafan anu ngagaduhan harta anu seueur pisan milik keponangan anu yatim matak baheula mah resep ngurus budak yatim anu teh anu baleungha gitu nalika eta budak yatim tos balik anjeunna naroskeun hak hartana tapi eta si pamanna teh anu tadi teh sinon si tina teh di suku Bani Gotafon teh nolak masihkeun saur tadi teh jelema mah lamun matakan lamun urang ujang-ujung ulah sok lila teuing sabab jamaah boga sifat ieu lamun ketika manehna nginjem hage maneh teh geus heula kete sok diaku naon diaku na ieu contohna urang lamun rek dibikeun teh rada hese sabab geus naon geus ngabogaan teh jadi geus ngarasa ngabogaan teh mata kudu dibates lamun nginjem teh lamun naon teh misal contohna barang lah misalkan barang si ucut teh misalkan nginjem naon minjem barang kasih barang geus saminggu teh dianterkeun 2 minggu 3 minggu 4 minggu ditanyakeun teh geus dicut teh duh aing mah nya bejakeun eueuh we ah da geus ngarasa ngabogaan mah tak kitu lamun urang nginjemkeun ka batur urang kudu daek nanyakeun lamun manehna teu inget kitu bisa keujug kamari nginjem eta li nginjem barang urang dikeun dipake kitu we bukan kita awal tapi ngahindari karena masalah ieu jadi tak iya ge si suku Bani Gotafon teh ngagaduhan harta nu loba pisan dimiliki loba nalika eta budak yatim rek nanyakeun mah teh daek mikeun cenah nolak masihkeun maka budak yatim eta nu teh ngadukeun urusanna ka Rasulullah saatos ayat ieu lungsur maka pamanna langsung sadar sieun ku siksaan Allah satanya reos kula taat ka Allah jeung ka Rasulna kula ngajauhan dosa gede ieu anjeunna langsung nyerahkeun sada harta eta ka ponakan-ponakanna bahkan dulu mah kan ada anak yatim diurus isoleh pisan jelema ya di orang Depok dia ketika ngurus anak yatim itu sakeluarga itu meninggal kecelakaan ibu bapana manehna teh lain pamanna tapi nanti lamun cuma kerabat dekatna diurus ku manehna hartana diurus hartana teh diinvestasikan teh nah dulu itu waktu saham lagi sehat waktu usaha saham lagi sehat berkembang usaha teh dibelikan karena pulah, dibelikan karena kebun, dibelikan karena sagalana. Nalika eta budak anu dua geus gara dia akil balik, geus kaluar sakola nanyakeun. Maka naon nu asalna hartana sekitar hampir kana 200 juta, manehna boga batinnya dibikeun 1 miliar. Da hasilna sakitu. Maka budak yatimna cenah naon? Macenah kan ieu dina surat wasiat anu teh harta urang tiluan teh ngan tadi dengan 300 juta tapi enak non balik jadi 1 miliar cek eta cek teh cenah si kerabat teh baheula cenah harta bapa jeung indungannya kurang dipakekeun usaha ya
ayeuna mata ieu leuwihna urang eta kahalalan ti aranjeun kabeh lamun eta aya harta kadahar urang walaupun eta lain teh lain ajengan sih dia pengusaha tapi tahu batasan-batasan tak kitu contohna nu daek ngaji mah nyaho batasan ya. Manehna sanajan ngajina mingguan kitu mingguan tapi ku ajeuna hayata ku ustad didinya diterangkeun masalah ieu baheulana dia ngurus eta teh hampir sabaraha tahun kan. Mana kalau di kena kelas SD itu kan bari jeung aya nu jeung aya orok kene lain orok lah sekitar 3 tahunan gede disebut orok lah diurus ku manehna berarti kan namun dihitung-hitung mah ngacek manehna cek budak bapak saya itu dari dulu diurus sama bapak sekian tahun kembalikan saja hak kami yang pokoknya yang sisanya 700 juta itu hitung-hitung dahar lembar teu bisa. Lamun urang dapat harta maneh berarti urang mau menang pahala naon mikanya ka anak yatim dibikeun sakabehna teu nyokot sareng baca. Sanajan baheula cenah pernah ngadahar ya sekitar saeutik dua eutik dina di waktu kersulit ngadahar kitu meuli naon meuli bensin sajabana lah kapake terus meuli mobil nu dipake keperluan eta budakna teu nanti masalah. Sampaikan eta si bapak ditinggalkan ku budak-budak nu tiluan eta. Budak tiluan eta tahu tanda terima kasih. Ayeuna kumaha manehna ketika dia udah sukses dan apa-apanya ketika dia lulus sekolah nu dipanggil orang tua teh eta jalma kerabatna padahal dulu-duluna ya kerabat bapana eta dipanggil gitu kan dipanggil ke sekolah menang penghargaan menang naon sampai ke dia sudah menjadi sukses anu hiji mah dia kerja di Jerman tapi tetap balik nanti ka dia nah itu cara penghargaannya lamun orang ibadah karena Allah pasti Allah yang akan membalasnya dengan segala kebaikan. Ayo, mata kalian hati-hati karena budak yatim masa aja misalkan ngasa ukur tuh kemudian mau dipauk orang didoliman temenang anak yatim bahkan orang kudu wajib mere sanajan orang teboga menetas terus anak yatim tetapi kurang setika orang yang kandahar yang disebutkan hayang ngarandeng jeung Rasulullah kieu sabaca Rasulullah sasa jama anu ngurus anak yatim mikanya ka anak yatim maka di surga jeung kami bakal kieu hatina teu papisah bakal ngarandeng jeung Rasul boga derajat anu tinggi. Nah, lamun ka anak yatim ulah yang menta tapi urang kudu mere kudu sepikanya matak di dieu gitu serta asep neangan janda-janda gitu. Anu jak sekaligus ibadah tapi nu jadana nu ayaan gitu kan. Lamun nipu anak yatim gitu kan urang urus bari niatna ibadah baringeun. Nah, gitu kan. Jadana nu ngora kene gitu kan ya. Udah geus ieu jangan yang pada halina yang ahli manon anu janda cerai lain gitu mah ya. Orang kudu mempertanyakan gitu sih ya. Jadi jadi mate eta sinon ketika diadukeun ka Rasulullah eta zaman anu pamanna teh langsung ngomong kula taat ka Allah jeung ka Rasulna kula ngajauhan dosa gede ieu maka anjeunna langsung nyerahkeun sadahatana ka ponakanana. Maka yakin merupakan hukum perlindungan ekonomi munggaran pikeun kelompok anu lemah anak yatim gitu. Sanajan eta hatina ngasa ukur imah sakecang kewok, ngasa ukur sapiring gitu sih. Indung jeung bapana teh ninggalkeun piring atau anak ulah wani-wani. Urang. Jadi ieu teh sababna ieu teh perlindungan ti Allah, kan aya perlindungan konsumen gitu aya kan perlindungan ti Allah karena teh kajelmaan lemah sebenarnya anak yatim. Kahiji nyata naon maksud jeung tujuanna nyata naon pengurus anu ngurus eta si anak yatim disebut wali yatim nya ngan ukur boga hak ngarawat lain ngabogaan harta eta kudu diserahkeun secara utuh nalika budak yatim geus sawawa atau geus balik itu ulah ditatahan urang iza balagu itu kan itu bikeun urang nalika geus balik nu kaduana cenah nya ieu nyaram segala bentuk misalkan tuker menukar aset anu pikeun nguntungkeun si wali yatim teh contohna misalkan urang ngurus anak yatim mereka harta loba kurang dicampurkeun jeung urang dibelikeun KTBB urang teh anak yatim ketika nagih teh harta maneh nu baheula urang dibelikeun kana tanah tadina tanah eta teh duit urang cenah 700 juta harta maneh 700 juta padahal nu gede nama nu budak yatim teh dolim panggede-gedena
Jadi sebutan anu pikir untuk ke diri sorangan bari jeung ngarugikeun anak yatim saperti naon nembongkeun sifat sarakah ku cara nukerkeun barang anu butut kanu alus atau dina hak urang mah wala tatabaddalu khabisa bithayyib gitu kan. Ieu nu paling hancur. Oke, ieu naon negeskeun yen ngadahar anak yatim, ngadahar anak yatim pokoknya kerakobnya ngadahar harta anak yatim gitu kan. Ngadahar harta anak yatim arek secara langsung maupun teu langsung atau ku cara dicampurkeun kana harta urang pribadi atau madmumatul lil amwalikum eta ngarupakeun dosa nu kacida agung nanti anu kacida ageungna di paeunan Allah. Nauzubillah min daliknya. Maka dina tinjauan ilmu fikih wajibna misahkeun, wajibna masihkeun harta anak yatim infaqul mal pikeun maka ilmu pikir nerapkeun yen hukum masakeun harta anak yatim teh sabada manehna baleg sarta boga kemampuan ngatur harta harus di lain baleg hungkul cenah cek ilmu pikir mah tapi manehna geus bisa ngajaga kana harta. Ulah sampaikeun kurang ketika kurang dibikeun jadi beak gitu. Jadi urang ngajaga teh ka mana harta maneh ditinggalan bapak maneh pakai mau dipake judi-judi gitu mah. Lamun urang ningali kelagataan budak yatim memboke judi ieu tong adibikeun. Sabu jaga-jaga nanti amat eta kembali antepkeun ku urang manehna. Maneh lamun eureun tina judi, lamun maneh geus boga keluarga, lamun maneh geus boga anak karena kurang dibikeun. Yang perjanjian dan kemudian. Lah ieu dosa ge. Anu teh dina pikir diatur. Ayat ieu janten dasar hukum pikeun nangtukeun batasan mimiti dipasrahkeun eta harta. Nyata lewat di tanda-tanda balik. Nyata lamun dina pikir mangimpi terus haid atau cukup 15 tahun dumasar kana mazhab Syafi'i tapi 15 tahun can cukup jeung bapak. Dia harus benar-benar udah dewasa. Kumaha lamun urang misakeun syirqah atau ikhtilat nyampurkeun harta, maka fikihna ngawarah ieu nyampurkeun harta budak yatim jeung harta pribadi hukumna haram. Lamun tujuanna pikeun nyumputkeun atau memanipulasi supaya demi keuntungan diri pribadi atau ngadarhakna. Tapi lamun dicampur pikeun maslahat supaya manehna maju atau duitna leuwih atau bisa kenaon urang bisa naon bisa menghemat dina ngurusna, maka hukumna meunang. Dumasar kana ayat Al-Baqarah 220. Ayeuna tinjauan tauhid kumaha? Kasanan aya ilmu tauhid mah dina masalah ayat ieu, dina bab akidah ayat ieu nguji keimanan hiji wali yatim. Jalma anu iman yakin yen rezekina dirina diatur ku Allah, Al-Wahhab jeung Ar-Razzaq. Asma Allah. Jalma anu hianat kana harta yatim nunjukkeun iblisna tauhid teu percaya, hawak, toma gitu kan. Sarakah gitu kan. Sabab anjeunna sieun kakurangan rezeki sehingga wani ngarebut harta anak yatim padahal rezeki mah di Allah. Semakin kita banyak memberi, ingat kunci rezeki mah, semakin kita banyak memberi maka kita semakin banyak menerima. Modal kita cai dina gelas dina diri urang pinuh, rek kumaha diisian ku Allah. Mata kurang bikin heula caina cenah kaberkahan. Kirimkeun deui ku Allah kitu kunci harta. Semakin kita banyak memberi kepada yang membutuhkan, maka semakin banyak juga Allah memberi. Kadang lah koret. Bija anu mun hambeungan. Tong sieun aja Allah lamun dibikeun ieu ke kumaha urang ta eta tandana urang naon tadi teh teu percaya atau teu ngatauhidkeun ka Gusti Allah. Tapi lain dijajankeun ka awewe, dijajankeun ka anu teu paruh pakomo pake judi online mah. Eta mah kufur nikmat. Di Quran dinafkahkeun saperti naon dibikeun ka keluarga nya, dipake ngurus budak sakola, dipake jadi sarana budak cenah masantren cenah ngaji. Atau misalkan orang dibikeun kanu nanti kanu teu mampu, maka eta unsur semakin memberi. Lamun urang misalkan coba-coba koret atau kemudian bahil teh naon make harta urang dibikeun tapi bikeun kana kamaksiatan. Contohna si bara mikeun kasih ucup duit bager cek si ucup masih bara teh tapi si bara jeung si ucup nyaho eta duit teh dipake kana judi online. Maka si bara kebagian dosa nu kecil gedena si jebe dosa gitu. Mata hati-hati rek barang berarti saya dipake naon ieu minjem duit ka urang lain itu mere kan hanya jang naon ieu maneh nu duit. Kudu kitu cara si bapak lu. Jangan minjem duit. Aya pake budak sakola. Mana sakolana? Dia ke telepon bener teu minjem budak sakola. Ibu kan kayak gitu. Ibu bener budak sakola tunggakan sekian setahun. Nah, iya benar maneh ya kurang duit mau dibikeun ka maneh tapi langsung dibikeun ka sakola ini ka sakola langsung
supaya ngajaga misalkan karena ketika orang itu nu asa dawat kan boga nanti jelema mah seperti kieu asal namanya butuh duit jam pikeun budak sakola atau jam berobat sakola anu butuhna teh 200.000 minjem 400.000 anu di mana 200.000 teh dipake memenuhan kahayang dirina dari kebutuhan nu mendesak teh eta nu menyebabkeun jelema jadi hese mayar gitu. Matakan orang lain korek kudu taliti bageurna urang kudu make ukuran gitu, make standar ilmu agama. Gitu. Jadi ulah sampaikan ustaz mah bagur, hawe dinyemkeun, padahal kumaha teh dipake mabok, dipake judi, dipake zina. Ah eta mah geus hancur ka diri urang, sarua keneh urang mere sarana. Bade cenah urang mah teh nyaho maka kunaon make teu menta nyaho. Urang kebanyakan kos di bank gitu kan ketika urang rek nganjukeun pinjaman bank taliti ini penggunaan uangnya untuk apa untuk usaha-usaha apa usaha ini masuknya usaha kecil menengah usaha kecil mikro atau besar dianalisis mana ibu nota-notanya mana bukti penjualannya mana tokonya saudara bank sieun eta duitnya dipakai karena teu bener nu paling sieun bank itu ketika manehna nginjem ka bank dipakai bayar hutang jadi kayak di mana-mana narek mayar bank itu pengen meminjamkan uang dengan cara diputarkan supaya tadi dijadikan usaha jadi muter mayar ka bank lancar kemanehna lamun geus lunas ditawaran deui pinjaman ku bank gitu ulah jadi nyangka dolim ka bank kade ya bank itu geus sesuai regulasi peraturan ngan kadang-kadangnya di urang loba menyalahgunakan non kanya menyalahgunakan eta bank gitu ieu mata urang kudu rada sing taliti ya. Jadi zaman nu hianat kana harta anak yatim atau batil hukumna batil berarti maneh teu ngabogaan tauhid. Jangan eta percaya kana asal rezeki Allah. Kalian kade ulah sowani-wani ayeuna poe ayeuna ulah sumikeun dahar isukan atau pageto. Ayeuna pikirkeun we. Disebut teh kana tulu amal karituna. Urang maka karak udang sare geus mikiran bakalan jang isu pikiran mah ayeuna we ibadah urang bisa moal. Ibu anu kudu kelakuan pikirkan setiap saat, setiap detik itu, nah orang teh bisa benar mau jadi hamba Allah. Itu, engke kan itu mah rezeki mau masuk turun eta. Jadi, terus oge iljama nya. Aya istilah huban kabiro, dosa anu gede. Ieu ngelingan akidah urang ngeunaan ayeuna poe nanti poe penghancuran atau poe balasan yang jaza. Maka dina setiap hidangan anu haram anu kaasup kana beuteung bakal janten sinu neraka ieu kade loba kisah kieu aya budak nanti alatan doraka ngelawan kana jadi kolot sedengkeun kolotna deurina ngarasa bersih padahal ku budakna dibalikeun bapak ari bapak ketika baheula ngurus abdi inget teu aya harta anu haram harta anu teh meunang hasil haram dipake dibikeun ka indung urang terus dipake nyangu terus dipake dahar terus nanti dipake dahar ku urang kana jadi budak ketika dipake dahar ku urang terus jadi getih bakal jadi naon geus jadi getih jadi watak mata kawan hese dari taat jadi budakna engke kitu jadi naik dikatur mah lamun budak sok diparaban kana perkara anu teh diparaban kana harta anu haram maka budak teh bakal bedegong itu hese dipakai bener teh hese dipapatahan teh ieu berarti aya ciri wah ya mata kadang-kadang ulah lamun budak bangor urang menjadi kolot ulah salahkeun ka budak ieu anu salah di urang naon nah mere rezeki nu haram atau nah mere rezeki nu subhat kudu hati-hati matakan naon ketika urang aya rezeki nu halal eta nu bakal balus jikeun budak geto kana ngaji geto kana ibadah nya teu hese terus bagur ka batur luar biasa tuh. Oke, lamun ditinjau dina ilmu tasawuf ya. Panyakit kedul jeung sarakah atau tomat ya. Maka tasawuf ningali larangan nukeurkeun perkara anu goreng kanu alus. Eta teh naon? Selaku ubat pikeun niki sifat toma, sarakah jeung hubud dunia dina hati manusia. Oke, cek tasawuf dina ningali tina ayat ieu sifat para sahabat dituduhkeun dina kalimat taharruju. Hatina sieun dosa ieu ngarupakeun makom waro atau hati-hati pisan tina perkara subhat jeung haram. Saking naon? Saking sieun aku ieu ayat para sahabat dugi kamisahkeun wadah kadaharan manehna jeung wadah anak yatim supados teu aya naon kasamaran saeutik oge. Jadi ieu naon dina segi tasawuf ngabersihkeun raga tina barang haram ngarupakeun syarat mutlak jalma nya
supaya syarat mutlak jalan kotor hati dikikis serta naik nama makom spiritual. Jadi hikmah ayat dina ayat 2 kahiji nanti Islam ngajamin sangkan budak yatim dina ayat kedua ieu surat An-Nisa ayat 2 hikmahna naon Islam ngajamin sangkan budak yatim teu sangsara secara ekonomi nalika ditinggalkeun kudu jadi bapana sehingga mahena bisa mandiri atau bisa teu kalaparan tuh. Nu kaduana Islam ngajarkeun sifat kajujuran anu luhur, harta anu hade, anu halal anu thayyib, ulah diganti ku harta anu goreng atau dicampurkeun teu meunang. Nu katiluna hikmahna naon? Ngadidik umat Islam sangkan boga rasa solidaritas jeung empati, lain kalah ngamanfaatkeun kalemahan batur ya lobana nya. Loba pisan oknum-oknum anu ngamanfaatkeun anak yatim. Dengan dalih dia mengurus anak yatim supaya menang sumbangan teu majang dirina sorangan eta dosa dolim kecidan atau ngamanfaatkeun kelamahan di kembangan pribadi nah. Seterusna wa in khiftum jeung lamun sieun maraneh kabeh ala tuksitu kana yen teu bisa adi maneh kabeh tadilu tegasna teu bisa adi maneh kabeh teu yata madina urusan budak yatim patakharatu maka ngarasa sieun dosa maneh kabeh min amrihim tina urusan eta budak yatim pahoku aidon maka kudu sieun oge maneh kabeh ala tadilu kana yen teu bisa adi maneh kabeh baina nisai di antara para pamajikan idang kah tumuhunna di mana-mana geus nikah maneh kabeh ka eta awewe anu loba pangkihu maka kudu nikah maneh kabeh tajawwaju tegasna kudu nikah maneh kabeh makan awewe ari lapad mah di dieu nya taman di mana eta kalawan maknaman jama atau awewe tobalakum anu geus mantes atau hade eta awewe pikeun maneh kabeh minan nisa'i tina pirang-pirang awewe masna 2 wasulasati 2 ruba atau opat ais nata ini tegasna 2 wasalasan atau tilu-tiluan badan man jeung opat atau opat wala tazidu jeung ulah nambahan maneh kabeh ala tadi ka anu leuwih ti opat ulah sana tina Islam. Eta ge lamun urang bisa adil nya boro adil pan urang mah hiji ge teu bisa diurus urang kan agamana kumaha opat meureunna. Itu lain saukur urang diberi harta dibagi rata lain. Tapi bisa tuh orang ngadidik rohanina, bisa tuh ngadidik agamana. Hiji oge urang nitah eta teh nitah rek salat di hese, kemudian lomba. Ke kalian enggak balik ke lamun misalkan bapak kalian eta nyandung. Lamun kecuali lamun misalkan cara Rasul gitu kan. Rasul mah hiji ge teh 11 jadi soleh, urang mah ketu hiji oge boboro jadi soleh bukan masa adil. Mungkin dia nafkah duit bisa babari. Tapi bukan dari itu aja ya. Tadi teh pan terangkeun. Awal hidatun maka kudu nikah akawi ka salah siji bae in kahyu tegasna ka maneh kabeh katawe sahiji aw atau kudu narima sugem maneh kabeh iktasiru ala tegasna kudu nyuguhkeun ka wates maneh kabeh kana malakat aimanukum perkara anu geus diboga kana eta amat naon dengan katuh maneh kabeh minal imai nyatana tina pirang-pirang amat idza salahunna kana ta aya eta tetep pikeun eta pirang-pirang amat minal huquqi tina pirang hak di jaujiti kana perkara hak anu tetep pikeun para majikan anu mardika zalika ari tetep eta perkara aya nikahul arbaati pakot tegasna nikah ka opat awi unggul cenah aw wahidatu atau nikah ka hiji we cenah aw tasariu atau ngawayuh atau ngalah amat jadi urang boga pamajikan tapi urang meuli budak lamun urang geus meuli budak eta budak jadi hak urang sakabehna awakna naonna kitu rek dihamilan teu naon rek dieu teu naon dina tradisi Islam baheula kitu. Ada anu lebih dekat, akrabu ila tegasna anu lebih dekat karena Allah taulu kana yen ulah milampah dolim maneh kabeh tajawaju tegasna ulah dolim ulah nyimpang kadan kabeh. Ye dina sejarah turunna ayat ieu dumasarkan hadis di Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ayat ieu lungsur alatan kebiasaan para wali yatim di zaman jahiliyah anu ngurus budak yatim awewe anu geulis tu beunghar. Nah ieu pintar ya lalaki mah dasar buaya ya. Jangan budak yatim loba hartana bari jenggelis eta para wali yatim teh hayang ngawin ka eta budak yatim lain karena ridho tapi hayang ngawasa bandana bari teh hayang masihkeun mahar anu misil sakumaha misina awewe merdeka sejenna
Tapi kalau menurut bapak kalian cenah mah padina surat An-Nisa ayat 3 dicaritakeun lalaki teh meunang kawin 2 3. Hei bapak, eta mah asbabun nuzulna lain titah kawin kadua 3 obat awe tapi teh asbabun nuzulna ti Sayyidah Aisyah bahwa baheula aya wali yatim anu hayang ngawin ka anak yatim secara hayang nguasain harta nalin kadinya urusanna kitu. Ya kitu ya udah tahu kan jawabannya? Itu udah tahu kan belum kalian mengenal kainu lo ka bapak? Memilih kasih ayah atau memilih kasih mama? Namun nggak dukung, Pipa? Mama, Pika? Barat? Gitu. Kalau misalkan bapak kalian mah dina surat An-Nisa aya tuh lain setiap bapak ieu dekeun hasil ngaji ieu dina asbabun nuzulna ayat ieu eta teh ti Sayyidah Aisyah bahwa baheula lungsurna ieu ayat teh lain karena lalaki dititah kawin 2 3 atau 4 eta mah naon eta mah hayang barjeung bapak mah nikahna teh naon Rasulullah nikahna ge ka janda perang kana teh non kana lulungan batu bapak malin karena nafsu rakul bapak muda tara dek kawin jeung janda mah yang lagi jeung ngora jeung gadis gitu kan dengan alasan dari ieu lain kadinya kan. Jadi tujuan eta si para wali teh hayang ngawin eta budak yatim teh lain karena ridho Allah tapi hayang naon tapi hayang ngawasa badana ya. Jadi pernikahan itu adalah persahabatan yang lama, persahabatan antara jasmani dan rohani. Maka pernikahan itu kalian harus berpikir-pikir ketika memilih, karena itu ibadah yang lama. Setan itu paling benci terhadap ibadah yang disebut dengan pernikahan. Sabab lamun cek si iblis, cek si setan, lamun aing ngaganggu ibadah nu salat paling 5 menit paling gila. Lamun nu puasa paling sabulan, puasa Ramadan. Lamun nu haji paling sabaraha minggu. Tapi nu nikah mah mang tahun-tahun dila cenah gagodana. Matakan setan resep lamun misalkan ningali awena tabarus teh resep dandan ningalikeun ka batur eta teh digeuning ku setan ka dina hadis dina dulu jen. Awe mah resep ningali keluarga anu bertengkar, resep ningali anu lalakina jayus, hatina teu bisa ngurus, awewe teu bisa ngadidik eta awe resep. Matakan tadi setan itu paling benci terhadap ibadah yang disebut pernikahan. Lamun jeung anu beda loba da ge mah pernikahan lain nikah teh lain karena ieu tapi kan hawa nafsu. Ini mah tak jadi masalah loba pernikahan saumur jabong pernikahan ieu. Jadi dina sejarah dunia tadi teh lamun bapak kalian ngomong kitu bejakeun tulikeun ayatna Pak. Pan eta aya tulun ayatna teh aya tulian ayatna. Pan bapak kalian teh kitu kete ngomongnya mamah kan kieu. Cek naon cek Gusti Allah Subhanahu wa taala ma tobalakum minan nisa wasbamasna wasulasa waruba. Cek bari jeung ditulikeun ayatna berarti kan hartina kieu ya. Maka kan lamun misalkeun ma tobalakum maka nikahkanlah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4 beres sama sakitu kan pemahaman jadi non jadi dangkal. Berarti seolah-olah lalaki teh dititah kawin 2, 3 atau 4. Pan ku kalian jawab tulikeun ayatna Pak. Non fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Non tadina bapak henteu ceun kieu bahatina. Lamun bapak teu khawatir atau teu bisa adil, maka nikahlah satu saja cukup si mama ngungkul. Si mama ge can jadi bener, can jadi awen nu salehah, bapak kemudian kawin 4. Resiko ge loba kurang. Dina sare ge loba eleh cek si mama. Karak mah kitu geus eleh cenah ieu mah. Mak hijau geus tong loba cetak atuh. Katakan kan itu ayat sapotong ieu anu matobalakum minan nisa wa masna wa sulasa wa ruba sering dijadikeun ieu kamu cup sering dijadikeun ata lalaki pikeun nyandung gitu. Ingat ya kalian sepintar kan biarlah ibu kalian gitu. Wah aya we nyandung heueuh gitu. Nah lalaki ini ngecek barat ya, tulikeun Pak gitu. Saha bapak teh ngaranna? Mr. Ujang gitu. Pak in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum gitu. Kadina zalika anna alla ta'dalu gitu tunjuk gitu kan. Intinya jadi cuma nanti cek barat teh tetapi jika kamu khawatir hai Pak Ujang tidak akan mampu berlaku adil, geus cukup cetitin hungkul cenah kitu. Gitu kan. Ibu cukup ibu titin hungkul gitu. Hiji ge can beak kitu kan.
masih kena mantok gitu juga sampai hiji we geus rupa ieu mah hayang kanu gadis hayang kanu naon gitu we careka gitu. Jadi ngaji teh cakeun beres gitu lamun ayat ulah disapotong-sapotong kudu sakabehna heueuh lamun ayat urang nu dibaca hukumah ma tobalakum minan nisa wa masna wa sulasa wa ruba nu hartina naon maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4 lamun ayatna sakitu coba baca ti mimiti. Wa in khiftum ala tuqsitu bil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum ala tadilu fa wahidatan itu bisa adil mah itu Allah maka saya manuku nah iya maka tadi teh nalika para sahabat ngarasa sieun dosa jeung pakewu atau pakocenan taharajatun gelisah sabab sieun teu bisa adil kana budak yatim satu sulung-sulung ayat maka mahena boga kebiasaan ngawayuh atau poligami nepi ka loba pisan anu 8 10 12 15 jangan baheula nepi ka teu bisa adil dina urusan apa jeung giliran jeung kieu nya giliran kitu teu bisa maka Allah lungsurkeun ieu ayat minaka jalan keluar sekaligus watasan hukum ya Siti Aisyah itu sering cemburu kepada Rasulullah ya wajarlah awewe ketika ada digilir cek Rasulullah teh ya Aisyah anu urang teh giliran kamu salam maneh di dia sare sorangan simbageunnya amuk dituturkeun Rasulullah teh gitu kode atau kita sakit teh istri Rasul kamu istri atau misalkan kamu istri urang beunang atau misalkan kamu pamajikan bapak urang beunang nah tomborone misalkan karena masalah perasaan wanita duit kurang oge geus popolotot gitu jadi oge Allah ngabates jumlah pamajikan panglobana opat ma'asna waswasor ieu ngarupakeun panyundatan tina adat jahiliyah oge bisa dihartikeun di ayat teh emang betul Allah ge ngabates nya secara syariat secara fikih ngabates bisa lalaki tapi aya syarat urang kudu bisa adil tapi lamun teu bisa adil mah jam naon gitu kan adil tina masalah rohanina adil masalah jasmanina maka poligami menang poligami menang teh lamun aya keyakinan urang bisa adil lamun salaki ngarasa ringrang atau wasit bisa adil fa in khiftum ala tadilu maka perintah malik jadi wajib hiji ka urang lamun urang lakukeun 2 atau 3 nu hiji geus sering kalaparan urang misalkeun ngawin anu kadu anu katilu maka itu jadi haram sabab urang geus berbuat dolim gitu ujung emang prosesnya pernikahan orang hayang ngawin teh nyandung teh prosesnya panjang itu bisa sekaligus ya kuda proses pengadilan heula kuda ya izin tinu kolot daek izinan mah teu masalah oge naon ieu teh tujuan utamana ieu syariat pernikahan dina Islam nyata sangkan manusia teu bibilatukan atau teu ta'alluq tegasna teu nyimpang tina keadilan jeung teu mendamel dolim ka kaum awewe itu saking dijagana ku Allah Subhanahu wa taala baheula mah awewe teh sampah di ka sakadaekna lalaki teh nyokot teh dikawin teh bahkan ketika aya pernikahan di zaman jahiliyahnya ketika orang geus ngawin ka hiji awewe misalkeun contoh si barat ini ka si pipa geus kawin si Pipah teh kudu daek dititah ku mah cek barat teh. Pipah urang boga bobotohan si Ucup hayang ngasaan maneh sok pake we. Urang teh lamun eta wajib nurutna. Lamun teh urang dicerai atuh di lamun baheula mah ketika aya awewe nu dicerai teh luar biasa hina gitu. Zaman jahiliyah gitu ya. Maka tina teh ya tinjauan tina ilmu fikih itu terakhir dia. Maka fikih opat anu madhab teh muttafaq alaih eta sepakat dimasakana kalimat wala tajilu ala zali yen haram hukumna pikeun lalaki merdeka ngumpulkeun pamajikan leuwih ti opat dina hiji waktu teu meunang sapoe kawin teu meunang atau dikumpulkeun dina hiji waktu dina oge naon keadilan wajib al-qasmu wa nafaqan keadilan nu dimaksud dina ayat ieu nyata keadilan dina urusan lahiriah anu bisa diukur ku manusia nu kahiji nafkah kudu nyukupan sandang pangan jeung papan diimahan hiji ewang bajuna sarua kabeh oge naon bekalna sarua kabeh atau diadilkeun lamun nu kahiji budakna 4 berarti kudu leuwih loba dibadana nu kadua anakna 2 kudu dadaleuwih ya gitu diadilkeun
Oke dina urusan lahiriah misalkan dina petihan sare gitu kan papangentanan ulah dina kolot misalkan 3 poe dina ngora sampai teu meunang lamun sapoe ewang kabeh gitu Senin di nu kahiji Salasa di nu kadua Salasa Rabu teu katilu kudu kitu lamun teu gempor mah urang oge naon cenah kudu alqasmu bagi adena giliran kedah adil dina ngabagi giliran ngendong atau peuting boka pamajikan ngora atau anu kolot gitu mukahanu misalkan makanya hunggu nanti ayat ini hukum hunggu saya atau hukum hamba saya kalimat au mamalakat aymanukum eta jadi dalil pikir zaman baheula yeuna laki meunang ari naon ari tamasi ka hamba saya mah cenah tanpa akad nikah ge jeung tanpa batasan jumlah sabab hak hamba saya berat sakumaha pamajikan anu merdeka tapi catatan hukum hamba saya tos teu berlaku deui ayeuna mah teu meunang teu meunang lalaki kitu jadi ya terus hikmah ayat ieu nu kaduanya tenon ngamuliakeun derajat awewe nya jadi Islam ngarobah adat jahiliyah anu ngajadikeun awewe teh kawas barang dagangan atau pelampiasan nafsu birahi gitu kan sarta dilengkepan Quran anu kacidapakemna nyaeta ancaman dosa gede gitu kan dosa gede lamun teu adil oge dina ieu hikmahna naon aya proses ubar sosial anu terukur poligami diizinkeun tina Islam minangka jalan keluar darurat anu maslahat daripada urang nu berbuat zina terus selingkuh atau naon tujuan utama pernikahan serta dilengkepan Quran anu kacidepakeun nu katiluna naon lamun lalaki teu sanggup ngajalankeun beratna hak poligami maka Islam mere solusi anu sederhana teu nyelametkeun nyaeta nyukupkeun ku hiji wae pamajikan loba nu hiji teh bener papatahan salat itu bisa gitu tapi geus begat deui aya eta urang contoh sikap anu hati-hati atau hitum ala tadru hiji lalaki mapan boga niat hayang kawin deui hak poligami karena ngarasa sanggup secara materi tapi manehna nyaho yen sifat dirina teh babari ambek atau gampang kapangaluhan ke pamajikan nora sehingga kan kalau tetenya jencangkan tuh bisa ngabagi waktu penting kalawan disiplin dumasarkan ayat ieu fa in khiftum ala tadilu fawahidatan anjeunna milih ngabatalkeun niatna jeung satia ka pamajikan hiji nyata nyelametkeun dirinya tina siksa akhirat eta cukup teh eta dina sikap-sikap hati-hati lalakinya lamun dolim kumaha dolong lalaki anu poligami boga pamajikan 2 atau 3 atau 4 anu ngora dibere imah mewah jeung duit balanja nu gede sedengkeun nu kolot dibere kontrakan butut jeung naon jeung bakal nu saeutik tah ieu contoh jamaah anu tangguh anu nyimpang tina keadilan eta haram berarti hukumna oke contoh keadilan lahiriah dumasar fikih setiap poe Senin jeung Salaka jeung Salasa salaki aya di imah pamajikan kahiji poe Rebo jeung Kemis di imah pamajikan kadua sarta nafkah bulanana dibedakeun lain dumasar kana rasa cinta tapi dumasar karena kebutuhan anak-anak atau kebutuhan sesuai jeung kahirupanana tah eta dia proporsional jadi contoh nu kahiji jeung nu kadua contoh nu alus contoh nu kahiji jeung nu katilu alus contoh nu kadua nyata contoh anu goreng gitu tah itu bisa disampaikan mudah-mudahan manfaatna wa bisa sadaqallahul azim Allahumma shalli ala nabiyil